Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun masa Dini Andriani. Di dia abi pada ngadudikeun wangenan kaulinan barudak. Kaulinan barudak nyaeta mangrupa kesenian anu mineng dilakukeun dina waktu anu rine. Nah, kaulinan barudak teh jadi nyaeta kesenian anu mineng dilakukeun barudak dina waktu nuju santai, contohna teh dina waktu sore jeung biasana dilakukeun di lapangan. Anu kadua dumasar kana manfaatna aya kahiji olahraga tradisional. Nah, biasana kaulinan barudak bisa menghasilkan manfaat nyaeta ngalatih kaparigelan psikomotorik barudak ngalewatan olahraga tradisional nu aya dina kaulinan barudak, contohna enggrang, backlen kaulinan barudak anu lebet kategori ieu teh nyaeta rupa kaulinan anu biasana diwuwuhan ku kakawihan. Contohna teh oray-orayang, kaciwit-ciwit mutung, jeung nu sajabana. Anu katilu dumasar kana jenis kelamin. Nah, aya kaulinan barudak anu biasana dimainkeun ku awewe nyaeta contohna simar, backlen, anyang-anyangan, sondah, coplak, ecrak. Anu kadua kaulinan barudak anu dumasar kana jenis kelamin lalaki, contohna gatrik, lalayangan, madu kaleci, pepletokan, jeung nu sajabana. Aya oge anu kaulinan barudak biasana dipaenkeun ku awewe atau lalaki. Contohna teh nyaeta galah asin, oray-orayan, ambil-ambilan, ucing-ucingan, sapintrong, boy-boyan, jeung nu sajabana. Anu kaopat nyaeta dumasar kana prak-prakanana. Aya oge kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan. Rupa ieu nyaeta jenis kaulinan barudak anu dibarengi atau dibarung ku kakawihan, nyaeta contohna oray-orayan, ciciripit, cici putri, perepet cengkol, jeung sajabana. Anu kaduana nyaeta kaulinan barudak anu henteu dibarung ku kakawihan, nyaeta jenis kaulinan anu henteu dibarung ku kakawihan, contohna gatrik, ucing-ucingan, sarudut gaplok, anyang-anyangan, ngadu kaleci, langlayangan, jeung sajabana. Salajengna nyaeta rupa-rupa kaulinan barudak. Nah, ada dibagi kana beberapa bagian. Nu kahiji dumasar kana jumlah pamaen. Nah, aya kaulinan barudak anu dipaenkeun ku sorangan nyaeta biasana teh contohna enggrang, langlayangan, jeung nu sajabana. Anu kadua nyaeta kaulinan barudak nu biasa dipaenkeun ku duaan nyaeta aya contohna ucang-ucang angge, ngadu kaleci, main congklak gitu. Anu katilu biasana kaulinan barudak anu dipaenkeun ku lobaan, contohna galah asin, cici putri, oray-orayan, jeung ucing-ucingan nu sajabana. Wasta Astrid Indriawati. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi ngeunaan manfaat kaulinan barudak. Kaulinan barudak ngandung arti filosofis. Contohna kaulinan paciwit-ciwit lutung. Kaulinan ieu teungan nerangkeun kagiatan silih ciwit dina tungtung leungeun. Tapi kecap lutung teh konci pikeun harti sombong. Hiji sikep nu salawasna hayang jadi dina kakawasa. Paciwit-ciwit lutung oge mangrupa ekspresi hiji rasa ngeunaan kajujuran. Kumaha janten bos sareng bawahan. Tapi ku alatan eta kaulinan ieu ngagambarkeun nilai sarua nasib. Digambarkeun ku unggal anggota dina kaulinan kudu ngalaman diciwit. Salianti eta kaulinan barudak oge pikeun ningketkeun ajeun panguatan pendidikan karakter. Contohna dina kaulinan galah asin anu nyampe ajeun gotong royong, fokus jeung disiplin. Materi salajengna nyaeta bakal ngajelaskeun ngeunaan kakawihan. Nu kahiji nyaeta ngeunaan wangenan kakawihan.
Kakawihan asal kecapna tina kawi. Nu hartina rakitan bahasa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuk. Ngawih nyaeta nembangkeun kawi atawa sisindiran. Ia kabinangkitan teh kaasup sastra buhun. Gelarna dina sastra Sunda mangrupa sastra sampakan. Tapi nu boga kakawihan teh lain ngan ukur urang Sunda wae. Unggal seler bangsa oge miboga kakawihan sewang-sewangan. Kakawihan kaasup sastra lisan. Sumebarna tata lepa secara turun-tumurun di lingkungan masyarakat. Kukituna, kakawihan sering disebut sastra balarea. Kakawihan sok disebut kaulinan barudak. Sabab biasa dikawihkeun ku barudak. Kukituna kakawihan teh raket patalina jeung kaulinan barudak. Kiwari kakawihan dihartikeun lagu-lagu anu sok dinyanyikeun ku barudak bari ulin. Nepi ka sakapeung sok disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudak. Salajengna simkuring bade ngabahas ngeunaan kamakaran dina kakawihan. Kawihan teksna, fungsi jeung basana rubah luyu jeung kahirupan masyarakat. Menurut kalengguhana, kakawihan bisa dipasing-pasing janten dua golongan, yaitu kakawihan pikeun kaulinan jeung kakawihan pikeun digawe. Salajengna nyaeta ciri dina kakawihan. Nah, kakawihan teh ngagaduhan ciri-ciri. Nu kahiji sumebar jeung diwariskeun secara lisan, nu kadua sifatna tradisional, nyebarna angger di antara kelompok tertentu. Nu katilu aya varian jeung versi, kajadian poho jeung interpolasi sok nimbulkeun bedana teks. Kukituna sakapeung teksna sok beda, wiramahna sarua atawa wiramahna sarua teksna anu beda. Salajengnya nyaeta umumna anonim, teras miboga rumus jeung pola, nu terakhir nyaeta polos jeung lugu, sakapeung jiga kasar jeung spontan. Salajengna klasifikasi dina kakawihan. Kakawihan ngagaduhan klasifikasi, nu kahiji dina dumasar fungsi. Kakawihan pikeun kaulinan, kakawihan pikeun nuwuhkeun sumangat digawe, kakawihan pikeun mepende, kakawihan pikeun protes sosial. Teras ayeuna dina dumasar basana, dumasar waktu ngawihkeunna, dumasar eusina, dumasar wangun. Pinten sakituna untuk tiasa kuring bahas ngeunaan kakawihan dina kamakaran ciri sareng klasifikasina. Hatur nuhun. Tepangkeun nami abdi Fadliah Timah-Tunisa. Di dieu abdi bade ngajelaskeun materi ngeunaan pakasingan kakawihan. Nilik dina wanguna kakawihan barudak teh sok dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Di antawisna nu kahiji nyaeta aya wangun paparikan. Kakawihan wangun paparikan nyaeta wangun sakertos paparikan, aya cangkang sareng eusi. Bedana unggal pada lisana teu matok 8 engang. Anu penting asal sasora. Contohna aya dina kakawihan tatitut. Tatitut daun kaliki saha nu hitut budak lalaki. Tatitut daun kanyere saha nu hitut budak awewe. Teras nu kadua nyaeta aya kakawihan laras wekas. Kakawihan laras wekas nyaeta kakawihan anu murwakati engang tungtung, boh dina kecap-kecap dina saungkara, boh dina kecap-kecap dina antar pada lisan. Contohna aya dina kakawihan endek-endekan. Teras nu katilu nyaeta aya kakawihan margaluyu. Kakawihan margaluyu nyaeta kakawihan anu kecap atawa enggang dina tungtung pada lisan dibalikeun deui dina awal pada lisan. Dibalikeun deui dina awal pada lisan sapandeurieunana. Contohna aya dina kakawihan ayang-ayanggung. Teras nu terakhir nu kaopat nyaeta aya kakawihan mondoan kawit. Kakawihan mondoan kawit nyaeta kakawihan anu malikan atawa mindo kecap anu sarua dina awal pada lisana. Contohna aya dina kakawihan punten mangga. Punten mangga ariga gatot kaca arica cau ambon aribon bonteng asak jeung sajabana. Dari salajengna nyaeta abdi bade ngajelaskeun ngeunaan patalina kaulinan barudak sareng kakawihan. Nu kahiji kakawihan jeung kaulinan teh duit tunggal. Makarna kakawihan moal leupas tina kaulinan. Kitu deui sabalikna, makarna kaulinan moal leupas tina kakawihan. Nu kadua nyaeta sarua mangrupa produk folklor lantaran diturunkeun secara turun tinurun ti generasi ka kelompok masyarakat anu tangtu. Nu katilu
Kakawihan biasana ditembangkeun ku barudak nalika rek main hiji kaulinan. Sanajan teu sakabeh kaulinan bisa ngagunakeun kakawihan, tapi dina sawatarana kaulinan rea anu ngagunakeun kakawihan. Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseketna. Jol pada bawa wayang rindik ngem. Endog-endogan pepesi jiprek. 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 Goleang mata sapi bolotong.